Aduh si kehed eta. Nepi ka ledug kitu engkol aing di pake moro awas ku aing mah. Mana ti kajot yo. Aku mah itu ayah si Haji Judes teh. Ari si laing nah nyoy. Moro di kebon engkol teu ningali pisan. Anjing hayangan jangel. Atuh si laing euy, piraku teuing anjing hayang jangel ari si laing. Atuh Pak Haji dan teu ngaruksak. Meni Judas. Lain Judas si laing. Bari tingali engkol alus kieu keur meujeuhna. Bari mahal. Cing atuh si laing teh euy. Baru kepikiran geura. Paurun seburit cai saat. Ini dia jagong si Haji halangan jeung hium deh. Cai bae dipuan tong deket jalan teuing euy. Bawor aing. Duh, anjing. Si Haji juga kenyarikan barudak. Paur ieu kudu dipisahin euy. Itu aing soeda teh kumaha teh. Bari ngait. Silang saha ieu. Euy. Kumaha teh. Kebon wae. Geura balik geura ngaji. Kalau Ayo non Haji. naon riwo di si atuh di RW. Atuh tong nyarekan budak Paul. Ari Haji naon jeung nyarekan budak deh. Lain nyarekan aing mah tingali ledug tuh tingali engkol aing. Pak RW pada oge kaliwat dasar si Haji na. Tuh Haji ngali ngaliwat tunggu si laing. Heeh, ngaliwat. Maknya di dinya tak kulintingan ka itu tuh. Ledug gitu tingali. Kol aing nepi ka rarawing gitu. Atuh Pak Haji pada oge ngajangel keur parab anjing. Tuh Haji tingali kok ngajangel hungkul si laing mikat. Anjing. Ngas siling balik jig. Ayo Geura ngaji kitu bolon meulin kala mamawasu we yak ieu. Sok. Ayo mah balik apa? Ngambek si bapak si laing. Si Haji belegog mending goreng adat. Haji. Aduh. Awas aku aing. Kia det. Haji. Aing jadi labu sih maaf. Udah gerak. Obrot bos, aku aing. Udah deh. Ya, obrot.